Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah ahli-ahli Allah teu sambarangan. Komo urang nyaritakeun Abu Yat Sidahu, masya Allah kula bae ngaji kadinya di benak hate teh, di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin. Haju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jah sunnah, nyaho dina fikih teh jah sunnah, cara makena geus santri mah tugas jelas, tapi kiai ngaharamkeun. Akhirnya nek nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh. Masya Allah eta Abuya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dia make cincin kabeh. Di dia ka dia make cincin meureun suku mun kadeuleu mah dicincinan kunyana. Nyurah kikieuan bae, nyurah kakula deui terus kai ieu guru. Buya kai dah nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah malain kan Buya mah kitu. Geus kajawab geus berarti henteu teu haram ayo ka jempol-jempol make cincin. Eta ahli Allah mah geus katebakeun. Gimana cerita lain keur agul, cerita katebak nebak ku kula Buya. Kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10. Daripada ngalamun sok maca Yasin, keur katalar keneh kuring teu. Maca Waqiah bagi kolot jadi bege poho. Lam yakunil teu katalar. Si ieu. Tabarok gitu lah osok-os gitu tah. Kunaon tah? Barang datang kan di surah ku Buya. Bener. Di mobil maceknya daripada ngadengekeun lagu, daripada ngobrol teu paruh, atuh mending maca Yasin, tabarok, Waqiah jata mah aing. Berarti kan nyahoeun. Mantap kula sok nebak ka si ieu tah. Lain deui budak hayang kawin, bener bae. Atuh naon malancrit pan ieu na mancrit teu mancrit. Parfumna ge lain sembarangan. Set. Berarti ieu bar balek dodolog ieu makan kitu. Tah, ieu keur carita ahli Allah Bahlul mah eedanan ahli Allah teh kuari masya Allah karim ngangsong-ngangsongkeun diri lain goreng emang hese tipikal tipe wali Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ieu urang di dieu ngahaolan ahli Allah nu dicaritakeun ahli Allah ku urang abeh naon urang kasinaran ku ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Dongeng politik capek, dongeng ekonomi teu kebedag ku urang, dongeng budaya moal aya anggeusna, tapi dongeng wali Allah seputar ahli Allah nyelecep kana hate siga nu edan padahal teu, siga nu salah padahal teu, omonganana sakecap nyata, omonganana tara diatur ahli Allah mah tapi jadi kenyataan. Terus sepanjang masa aya bae, sepanjang aya waliullah moal waka kiamat. Teu kudu dicaritakeun ku kula ucapan-ucapan Kangjeng geus arapal urang. Mantap aya baheula hiji jelema ulama waliun min auliyaillah Bahlul. Ki Bahlul teh kiai bahkan wali geus moal diangkat jadi wali lamun teu pinter. Maknya Allah ngangkat walina bodoh moal bisa. Moal bisa jelema eueuh jelema anu bodoh diangkat jadi wali Allah moal pasti pinter. Setiap wali pasti alim, teu setiap alim wali. Setiap rasul pasti nabi, teu setiap nabi pasti rasul. Henteu. Umum khusus bitlak. Nah, aya raja baheula pamajikanana ngalahirkeun anakna awewe, sedangkeun raja hayang boga anakna lalaki. Sebab harapan raja teh di mana aing pae aya nu ngagantian ieu tahta, ieu kursi besi ku batur. Geus boga harapan teh lalaki anak teh, ai borosot cewek awewe. Duh, cak raja ngalamun sapoe dua poe geus saminggu teu kaluar-luar raja. Ditaranya ku kabehan seputar istana, kunaon tuan raja? Sedih. Asana ieu mah sedih ka bawa paeh saja. Emang kunaon? Harapan putus sebab nu diharapkeun boga anak teh lalaki jang penerus kerajaan, tapi ternyata awewe aing mah puyang bingung.
akhirnya kan di kerajaan teh neangan saha nu bisa nganasehatan dinasehatan ku biduan-biduan raja teh supaya bunga ternyata teu bisa dinasehatan ku bangsa pelawak-pelawak tetep eureun mah pusing deui bae dinasehatan bangsa ku kiai-kiai partai lah sakiana teh kiai kos kitu ieu teu aing mah sakiana teh teu kahibur dinasehatan ku kiai pamarentah kerajaan janyana gobar kerajaan di kerajaan teh kiai sarualah sakiana teu kahibur aing teu kahibur kabelah dieuna makin sedih makin kuru raja makin sedih makin kuru musyawarah di dinya teh kumaha ieu tuan raja datang ke sedih ku gara-gara anakna awewe coba tuh cak pemajikan saha nu bisa nganasehatan coba teh angan ayeuna kabejakeun kanu edan teh tadi bahlul teh kan edan nya edanan bahlul mah lamun di lembur edanan tapi lamun perang masyaallah gagahna luar biasa bahlul lamun di lembur mah nya mah edan kadeuna ku budak leutik di hareureuyah budak leutik ngiring-ngiring manehanana lalagaan edan bae tapi lamun perang musuh asal ngolebar sikat gagah berarti asli nama henteu edan pan hari ieu mah edan asli edan asli edan dunia edan cewek edan teh ngaranna edan asli aya kacaritakeun ge aya ge nu edan cenah bahlul coba sugan bisa nganasehatan pro dan kontra tuh banyak nu edan bisa nganasehatan itu kadang-kadang nyana ngomong nama lempeng gitu doh nya edan lempeng ngomong ih coba ge tanggap nyana mah lamun ditanggap soal agama lempeng nyana mah tapi lamun soal dunia kerajaan tahta wanita nyana mah edan beneran teu hayang tapi lamun cerita syariat cerita agama lempeng nyana mah coba orang bawa ka ditu ayeuna nyana didatangan ku pihak kerajaan begitu dirayu supaya nganasehatan raja emang raja kunaon matak dinasehatan iya jana sedihun boga anak harapan nana lalaki eprak awewe ayo nyana wari teh sedih geus dinasehatan ku biduan ku pelawak ku kiai-kiai tetep teu kanasehatan sugan maneh mah bahlul bisa nganasehatan ya kecil nganasehatan kos gitu mah siap tah bahlul naon kira-kira na kukudangna jika diajak ka imah raja engke lamun bisa kanasehatan naon hadiahna tah justru aing mah ngaharamkeun hadiah ti raja lamun sia boga niatan aing ka ditu haju neuk dibere hadiah moal datang aing makan itu tapi lamun bener aing ka ditu tanpa dibere naon bahkan aing kudu mere ka raja embung aing mah dibere ku raja emang kunaon kaganggu awak aing kaganggu hate aing boh ieu siap nganasehatan siap coba tapi sia bahlul lamun sia bisa nganasehatan raja berarti bener sia jelema tapi lamun sia teu bisa nganasehatan raja setengah jelema sia ya tuh kumaha engke bae sakieu hayu-hayu sepira nganasehatan ieu ya kiai bararisan nganasehatan saudara kabatur mah bener nyana mah pan salah cek si bahlul tah ngomong bener bae deui jelema ieu tungtungna mah tukang ceramah kasinggung bae tenang lul si bahlul ka istana tuan raja di bejaan aya bahlul edan naon ka dieu maksudnya supaya ngahibur tuan raja aing kudu cager ge teu kahibur komo kudu edan teu kitu tuan raja kadang-kadang nu edan bisa naon kitu nganasehatan bisa ngabungahkeun bisa ngahibur urang neuleuh di jalan betah di jalan urang keur naik mobil ya tah ieu jeung ieu teh paranti dibawa ku kula ieu teh dua ieu tilu teh jeung hiji deui sa mobil teh kula mah asal di mobil be nanggap nyana bae ini nyana sebab urang mah pikiran kang ngaji nyana mah ka Bali
menyandek ngaji si iraha orang ka Bali cenah naon sia ka Bali kolot-kolot goblok sakena atuh cenah atuh leuleuh pemandangan tolol teh coba dek ngaji nyaritakeun Bali pan ieu bener setengah jelema kan tapi hiburan pak urang mah masyaallah aja lamun leuleuh nu edan di jalan teh aya awewe ngora keneh hajut teu make calana nya nama lalaunan cenah mobilna lalaunan dek naon sia teh leuleuh nu edan tapi resep goblok ngaranna lain normal edan kabehan nah itu tuan raja ikut gitu bantu coba ka dia nu edan bawa kupong gawa assalamualaikum cek bahlul dicek raja assalamualaikum bener berarti kan edan kan waalaikumsalam iya bahlul mohon cek nanti bahlul edan kan leuwih ti edan naon leuwih ti edan cek raja-raja keseuri bae baca leuwih ti edan berarti bolona lima raja bolon sia tan raja tan raja bejana cenah ayeuna keur pusing bae musingan naon anak lahir harapan lalaki ternyata cewek ternyata awewe emang bingung bete sesuai jeung harapan ulah boga pikiran kerajaan penting hadiah ti Allah hadiah ti Allah ge pokona mah aing mah hayang lalaki urusan jadi raja jeung henteu mah lain masalah penting lalaki aing hayang lalaki bandingkeun ieu hadiah ti Gusti Allah anak awewe sehat pinter jeung boga anak lalaki kos bahlul edan mending mana iya tuh mending anak aing cenah makana cek cenah dipeluk bener oge cek bener siap bahlul cek teh atuh aing daripada boga anak lalaki kos siap atuh mending anak aing awewe waras makana agak satu ya bener bunga kabuka tah hatenya na oge itu setiap boga anak lalaki bunga orang kos si eta mah atuh ulah-ulah kos si bahlul urang boga anak kos si ieu atuh puyeng atuh puyeng masalahna urang lamun boga anak 12 nurut kabeh titah ngaji daek titah sakola daek dagangna untung bae kan ngeunaheun kakolot teu ngalawan komo ka Gusti Allah 12 ge hampang coba urang boga anak hiji badung kos ieu bang masyaallah puyengeun ieu ku ari ge teu geus inget ka bapak emak ieu mah ingetan dana mah makana tuan raja kahibur bener cek tah nu hese ge mukakeun hate pinter tinggal pinter kiai tinggal kiai teu bisa mukakeun hate mah hese tapi jelema sederhana ilmuna tapi bisa mukakeun hate ketika dagang terbuka dagangna mukakeun hate ngaranna ketika dek hayang jadi pejabat bisa dibuka truk hatena ketika dek Allah bisa mukakeun hate tamahal tah jelema kos kitu teh dibandingkeun jeung nu pinter hebat tapi hatena teu bisa mukakeun ternyata horegana nu bisa mukakeun hate mah ahli Allah ahli fikih moal bisa mukakeun hate sakadar mukakeun fikih bae ahli alat moal bisa mukakeun hate sakadar bisa mukakeun maca ahli bilagah moal bisa mukakeun hate sakadar bisa teh jang sakadar mamantes bae supaya kitu mun bahasa lamun kalakuan jang supaya akur nah ieu bilagah nah tapi mukakeun hate ka Allah mah kudu ahli Allah nah iyalah bahlul akhirnya bahlul bisa ngahibur raja ku kaedanana berarti kan teu edan nu sabenerna mah ku bahasa saeutik tuan raja bisa kabuka jeung kahibur maka sering bahlul dipanggil ka istana sakadar ngahibur raja bae ehna bahlul aing alhamdulillah ku gara-gara sia aing kahibur cak tuan raja coba bere deui aing nasehat daun tuan raja coba bae nasehatan coba supaya terbuka hati
atuh lain di istana nganasehatan di mana tuh ayo tuturkeun kula ayo diajak tuan raja dibawa ku Bahlul nasehat terus mimiti kota juga pangkampungan ke perkampungan cek tuan raja dibawa ke mana aing Bahlul ayo bae cenah hayang dinasehatan ayo brus ka kuburan Bahlul sia da naonan ye nganasehatan mah kudu di dieu maksudna kumaha ye raja Tuan Raja terlalu cepat hayang nyieun sorga di dunia teu inget sorga di akhirat eta lain tina batu ternyata tina emas jeung perak batana pondasina lain tina batu kali anu ti gunung nan Sindur Bahlul nyawa ke gunung Sindur tolol cek Bahlul lain batu gunung di gunung Sindur lain ternyata batu pondasina di sorga mah iya adalah tina mutiara kentengna tina emas perak mutiara jeung sajabana terlalu cepet lamun urang hayang boga imah cara di perumahan terlalu cepet urang mun hayang boga imah cara istana terlalu cepet lain eta imah urang mah engke sabada kiamat cak raja bener oge pan edan tapi kieu nasehatana hei sia mawa aing ka kuburan deuk naon tuh Bahlul kieu maksudna ieu teh tadi jero kuburan ieu teh istana kuburan kadeuleuna tapi istana ngaco sia Bahlul iya tuh lain Bahlul tuh gaco mah cak raja puyeng anjing sia maksudna naon ieu teh kuburan kadeuleuna tapi ternyata istana ieu teh coba jelaskeun Kangjeng Rasul di Madinah katinggalin nama makom tapi horeng jadi istana para sahabat Sina Abu Bakar Umar Utsman Ali kadeuleuna mah di kuburan luhurna di jero nama jadi istana para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibnu Athaillah Imam Kusyairi jeung berbagai wali-wali Allah Imam Syafi'i Hambali Hanafi Maliki katinggalin nama kuburan tapi di jero nama istana jeung berbagai ulama-ulama salafus sholihin ulama terus sampai kiamat kadeuleuna mah luhurna kuburan jero nama istana lamun lain wali jeung lain ulama tanya ka awak sorangan raja kira-kira iya tuan raja mun paeh istana apa siksa si nyinggung aing iya tuh lain Bahlul lain kitu mah aing mah Bahlul sakian aya atuh aing mah meureunanan meureun narakanya atuh emang kunaon tuan raja nu mantap boga kayakinan neraka duit rakyat aing dileg-leg kabeh ieu mah raja lain nu kuari mah tuh lain raja bae RT ge kitu sia nu Bahlul Masya Allah Karim omonganana nyelekitkan hati tapi bener Bahlul wali Allah edanan nu kuari mah nu edan wawalian dah ieu bae ge KTP na KH ieu KH nya tukang karung KH boloon besi budak pajar Kiai Haji horenganan karung hejo akhirnya nuka nasehatan teh lain bae raja ternyata penggawana mun kiwari mah menteri-menterina jeung sekitarna bener oge nya ucapan Bahlul kadeuleuna mah kuburan jero nama meureun istana ahli Allah mah tapi ai ieu pamarentah nu lain ahli Allah ai ieu jawara nu lain ahli Allah ai ieu pedagang nu lain ahli Allah komo bangsa kufar musyrikin munafikin mah bah geus warenta mah boro-boro surga atau jahanam geus aya di jero kuburan bener oge ieu ulah kafir ulah munafik ulah musyrik urang sebagai mukmin tapi mukmin asin meureunanan urang di jero kuburan siksa cik Bahlul ai karasa mah ku sia benernya si Bahlul ya ai jelema mah edan tapi horenganan hebat geus
kuari geus kana kesehatan aing di kuburan di kumaha ge balik deui ka istana ka ditu deuleun ku sia istana bakal nyalametkeun teh moal deuleun ku sia tah perumahan imah sakitu agrengna bakal nyalametkeun teh moal deuleun teh ku sia gedung-gedung nu menjulang bakal nyalametkeun teh moal urang liwat ke Jakarta tuh hotel Masya Allah puluhan tingkat urang mah lamun urang lewat ke Jakarta deuleu hotel eta teh saha nu ngeusianana kula masuk bau kipirean kitu ja sieun mah datang ka kiamat ge jeung moal atuh moal teu jahueun kartuna ge teu jahueun meuli da sabaraha duit jajana mah aya ka Jogja bae teh asup ka hotel lain hotel teh mah kos kitu mah anu Masya Allah karim di Bahlul Muhara Bahlul geus datang ka istana teh geus wari istirahat lah istirahat di Bahlul balik ka imah nya nama cumplang campling kadang-kadang di Bahlul asup ka gunung di gunung aya guha asup ka jero ditarungguan ku jelema loba di luaran guha teh nungguan Bahlul ai keluar teh tiliang kos lain jelema percis penghuni gunung hewan-hewan sebab laut beungeut geus teu kadeuleu siga beungeut jelema pakaian cumplang-campling keluar tiliang gunung nah mun dipandang lain jelema padahal wali Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah loba di Mekah kula caritana ka Mekah jeung abah sabarakali 2 kali bareng ngobrol di hareupeun masjid tas umroh baheula maja naon garang-garana pasar seng teh di dinya tas umroh teh urang dariuk bae-bae nyahi ngomong kieu ieu nu karasep macan puguh ahli Allah sia ka kula cek almarhum abah tuh nu harideung ulang Afrika tuh nu harideung urang takroni urang Ethiopia tah lobana mah wali nu harideung kos kitu nu urang ijid anu mantak ieu kan dipake ka ijid ku jelema bawa wali ya ieu teh jelema teu resep dengan nyana ieu ieu wali kajen ku kumaha ge walingi mah Masya Allah Bahlul teh kos kitu keluar tiliang ke Bahlul ditarungguan ku jelema loba Masya Allah tidinya sholat Allahu Akbar di jam 8 sholat euleun zuhur cek jelema urang kumaha ngobrol aja si Bahlul zuhur langsung tas zuhur menghadap kabeh ketungguan cek sholat di Allahu Akbar eureun asar si Bahlul kumaha ya betas asar lagi hangkeut datang ke jam 5 karak sholat mantan sholat wiridan baca Quran eureun maghrib di toel deh kayak Bahlul kayak lah sakedeung cek cenah Allahu Akbar sholat awabin 20 rakaat datang ke Isya cek anu datang ka dinya isi urang nonton sholat nonton sholat mantas Isya juga teh pada ngobrol deh kayak cara kula boga wiridan heula talar pan nama Quran ai sia malam yakunil kan pohoan ya 5 juta ya lam yakunil hayo ya lam yakunil aing wani mere duit ya kudu percayaan panghese-hesena cek kula lam yakunil pohoan baja innal ladina deui atuh kamari diturunkeun jadi imam Jumat sabihis poho ngaku sia datang aku hari tadi jadi imam deh aing ngegeter Bahlul matalal Quran hafizul Quran bahkan Bukhari katalah Muslim katalah kula papanggih kula ya waktu ke Mekah harita nu heran lain lobana jelema karasep jeung garorengna lain hiji be di Masjidil Haram aya nu buta tapi maca Bukhari teu daek poho datang ka ayeuna an golan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke disurahkeun berangkat teh an golan Nabi ya Allah cakula eta nu buta tarar Bukhari urang mah ieu nu cekas mata boro-boro Bukhari lam yakunil masyaallah kuliah
kadang-kadang wala ana malu wala antum malana pamangi kula di Mekah saumur hirup encan pernah mangi deui ditonton dideulekeun didengekeun ku kula jeung almarhum Abah masyaallah cek Abah nu buta talar Bukhari masyaallah kari mantak hayang ziarah ka Imam Bukhari kungsi ka makam Imam Bukhari ka Uzbekistan beuh urang ziarah ka ditu dihormat ke urang Uzbekistan sebab penemuan yang menemukan makom Imam Bukhari adalah Bung Karno zarah ka ditu urang lila kula mah di jero teh sebab aya opat tegedep beus setiap beus asup ka leutik tempatna keluar kula nu mingpin di jadi lila kula mah di jero teh sieun mah hampir teu asup teu meunangeun pajar lain orang Indonesia begitu arah asup yang ini jangan ceknya emang kenapa ini orang takroni yang ini lamun ku kula teh dibetot ba Indonesia hadza sawa-sawa Indonesia cek kula teh sarua oh Indonesia lah hadza wajah takroni juga ada di Uzbekistan mah masyaallah awet teh gareuli gelis irung mancung rata-rata bulu mantak bareng bulu matana berhenti rata-rata senyumna masyaallah kulitna putih lain beureum lain hidung lain iya karim urang Uzbekistan pohara garelisna ieu si ieu embung balik barang deuk bawa di mejana emang ulah bogoh jasa atuh lain sia nu bogoh itulah bogoh teu ulah mikiran sia bogoh ka itu nah nya atuh balik sia mantong tapi geulis ge teresep kumaha teresepna teu mikih barodo sementara ieu mah setelah dijajah ku komunis halal hancur ngadengkeun carita anana ceuri kula di ditu kunaon eta hese di ditu mah teu ngisang geulis tapi teu ngisang meper itu cai loba tapi teu digunakeun karena encan dididik meper make batu make tisu jadi tas ngising teh meper set ieu ge ngilu atuh ngilu jasa urang ditu ja WC na ge na caian di mana bae ge atuh sarua ngilu nuturan urang ditu ieu cenah nuturkeun urang di set di kantongan nah ya cerita Imam Bukhari masyaallah batur seperti eta nah Bahlul hafizul Quran Gusti Allah batur mah ku embung-embungna di kiai-kiai ku embung-embungna dijadikeun jelema di negara eedana Bahlul cek raja coba saya ngomong dengan nasihatnya supaya aing kahibur Gusti ya kieu tuan raja ieu dunia fana artina fana rusak bener tapi lupang rusak nama hati manusia nu ngudag-ngudag ngeresep leuwih rusak di batang dunia fana hancur rusak intikal poe ieu di leungeun urang isuk bade leungeun batur isuk page teh leungeun nu sejen rusak akhirna nu paling rusak hati jelema nu resep kana dunia bener oge sia Bahlul ngomong manyalah si edan bisa kos gitu ya kaedanan kula seperti eta aya deui akhirat nu bako akhirat anu langgeng tapi hate jelema anu resep ka akhirat leuwih bako batan surga batan akhirat surga yani akhirat bako tetep langgeng hartina walaupun didamel ku Gusti Allah makhluk eta teh tetapi jang nyadiakeun ahli-ahli Allah nah hate jelema nu resep ka surga leuwih bako leuwih hebat leuwih agreng leuwih istimewa batan surgana tah kaharti ku aing Bahlul aing kitu mah cek nya ndeukeureun we jadi raja aing nurutan siapa edanan tuan raja ulah sambarangan lamun nurutan kula edan beneran sih sieueun raja pikir bae jeung inget-inget bae ku tuan raja
dunia fana rusak paling fana jeung paling rusak hate nu ngudag-gudag dunia. Akhirat sorga bakoyana tetep, tetapi hate jelema nu ngudag akhirat nu ngudag sorga eta lah leuwih agung jeung leuwih tetep pikir ku Tuan Raja. Tenar bahasa Bahlul sanagara Baghdad saat eta, masya Allah, ternyata diabadikan diunggal kitab-kitab Thariqah, diunggal kitab-kitab tasawuf bahasa Bahlul bener baik. Jadilah kuari orang bisa ngaca dunia teh rusak, nu leuwih rusak hate jelema tidak terkecuali apa pejabat, apa petani, apa pedagang, apa kiai nu ngudag-gudag dunia leuwih rusak batan dunia. Ngudag dunia keagungan, kemuliaan, jabatan, materi leuwih rusak. Kejadianan aja lemah hayang jadi gubernur, apapun yang terjadi lebih rusak. Hayang jadi presiden, apapun yang terjadi lebih rusak. Hayang jadi RT baik warima acak-acakan, acak-acakan lebih rusak. Tetapi lamun jelema resep ke sorga, sorga teh bako, sorga teh tetep hate anu resep kada sorga. Caki Bahlul leuwih agung, leuwih mulia, leuwih istimewa batan sorgana geus teh hayangeun di dunia mah ihi edanan sote jero hatena hayang akhirat, jero hatena hayang sorga. Lamun urang geus hatena hayang ka sorga pasti mendekat ka Gusti Allah. Mimiti jadi alim naik berarti ka belah ditu nama tina alim teh ka dituna teh jadi sholih, tina sholih naik ka belah dituna jadi wali. Lamun geus jadi wali Allah bakal mere karomah cak Ki Bahlul. Bahlul sia ulah sok ngomong bae, coba tembogan karomah sia. Sia bangunna ieu lain jelema edan sia. Ih tanyakeun ka batur edan. Ngan aing mah lain edan dunia, edan Allah. Nu kadeuleuna naon ku aing ngan Allah bae. Ngan sia mah moal karti. Coba Bahlul tembongkeun coba ku sia. Naon coba kaistimewaan sia? Hi. Engke bae lamun perang. Engke bae lamun perang kula milu. Kebeneran rencanana saat eta sabulan deui bakal perang ngalawan kafir. Akhirnya terjadilah peperangan mukmin jeung kafir. Ilu Bahlul hei perang di medan laga pohara, kafir mana anu henteu kena pedangnya na. Tapi satu ketika kudana kena panah set golepak pae cekel ku Bahlul pae sia kuda aing bakal pae geus beresan perang. Sedangkan di medan laga kaimah jauh, kira-kira bangsa sekitar mun kuari mah 100 kilo kan kudu naik kuda, naik onta, himar, iya paeh kudana. Bahlul iya urang lalakon balik teh ka ditu teh 100 kilo sia deuk naik naon na kuda kuda sia mana eta paeh kumaha di hudang endek ditumpakanana aja kuda paeh kumata sia paeh kumata aing mah hirup tapanana lagi lain hiji ulah loba omong langsung baralik kabeh siap-siap panglima geus ngumumkeun segera kita pulang dengan kendaraan yang kita miliki yang kendaraannya mati maka ikut dengan kendaraan yang ada. Bahlul neuk milu ka mana moal milu ka mana ini sia balik kumaha naik kuda dasar Bahlul edan teh dipaksakeun sia mah sia teh aing nu edan sia teh aing nu edan ye aing nyebut ku raja disebut edan padahal mah edanan nyana raja ka aing nyebut sia Bahlul edan cak teh aing mah edanan raja itu aing mah jelema bener cinta Allah raja cinta dunia edan bener. Geus loba omong cek raja teh balik ayo akhirna didelegeun ke Bahlul usap kuda sia hamba Allah aing hamba Allah paeh teh ku Allah hirup sakedeung atuh sia hirup kuda geus ming sumpakan sia balik ke mah nya
kabeh teu kaget bahlul bisa hingga hirupan kuda atau ai kitu mah engke emak urang bapak urang lamun pae maningan kaki bahlul ditiup ku nyana harirup deui hebat bahlul bahasa bae udah perhatikeun ku kabehan si bahlul balaguanana cenah kuda bisa hirup deui heran aing mah kaki biasa bae 100 km datang ka ieu mah papa ku anakna bah selamat alhamdulillah ya cekel ya les kuda ya ayo bawa ke itu kaleuweung emang kunaon kitu kubur ai abah sok nanaonan kubur daripada paeh di dieu ge bau bangke gegeran ieu mah ngan sakadar injeuman da Allah injeuman naon pan ieu mah kuda abah injeuman hirupna teu harti cak anakna ye ieu mah lain kuda abah kuda Allah kamari dibeli jadi nu abah ngan hirupna abah nginjem deui ka Allah beuh bisa nginjem hirup bahlul masya Allah bahawa ku anakna kaleuweung nu kira-kira teu baueun barang kira-kira cak anakna di dieu ye kuburan mah ye geus mal kaambe ku masyarakat gelepek paeh kuda cak anakna ya bener ieu mah paeh kuda aju kaparangi ku ahli-ahli anu perang tadi kenaon sia ngubur kuda aduh aing heran ka Abah sia emang kuda paeh bisa ditumpahkan emang paeh ti ditu kene kudaon eta cek bahlul pan sia hayang neuleuh kemonesan tah ahli Allah mah ahli Allah seperti eta aing lamun lain nganasehatan ka sia nganasehatan ka raja moal aing geus kitu kan kulantaran aing geus kaadong titah nganasehatan raja tah engke di akhirat hayang naon di dunia bae di dunia geus kitu di dunia bae geus hayang naon bae bisa komo di akhirat tuh ulah ki bahlul teh mah di Baghdad zaman beladeun Tuan Syabdul Qadir ai eta nu kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Syujai masantren tuh ka Cilimus teh Mama Sobari disebutna teh ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkatkan di dia tiluan teh 3 sekawan Mama Syatibi Mama Nahrawi Mama Syujai berangkat lempang pan baheula mah tengah-tengah leuweung ka dieu jauh peuting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji di dinya mampir korenganan mampir di dinya pamajikan nu boga warung paeh maot keur ceurik we cik ieu kunaon Pak pamajikan ninggal cek atuh ninggal moal diceurikan nya moal hirup deui lain kitu cek teh atuh itu cerik-cerik acan mau besi jore bae kabejana ya macem-macem geus ieu mah santri kan cek tukang warung cemun anak naya dieu geus ngada wudu urang maca yasin kan ya tiluan we Mama Syatibi Gentur Mama Nahrawi Kresek Mama Syujai Tasikmalaya langsung maca yasin beres maca yasin tadi lu balik lalagaan weh ieu lamun ditepakeun sok hirup sok hirup aya tah batak lain leutik-leutik kiai Mama Gentur mah Mama Kresek jeung Mama Sujai beh ditepak naonna tepakeun coba aku sia tepak ditepakan ku Mama Syatibi plek kuat ieu bun-bunana plek 3 kali udah atuh si aki-aki je bisa udang deui atuh hirup deui cenah ieu biasa we kitu udang deui je tapi ku cek Mama Kresek tapi lamun ditepakeun sok paeh deui coba 1 kali 2 kali 3 kali gua lepak deh tuh pake lalagaan Mas santren kene geus jara di wali nu mantap teureun-eureun nu zarah ka Gentur teureun-eureun nu zarah ka Mama Kresek teureun-eureun nu zarah lamun lain incuna jara di Muhammadiyah mah disertop harita ku incuna Mama Syujai mah kula jarah kadinya dipertanyakeun harita tahun 81 tahun 82 teu meunang kitab bapana teh diasup-asupkeun ka kolong ditindihan jara di Muhammadiyah ka karak ayeuna we eta kula jarah deui tahun
gitu 98 zarah deui ka dieu jeung ti Banjar geus diterima salah sahiji incuna nu geus masantren ngalang buana nyieun pasantren ahli sunnah wal jamaah dongengnya alhamdulillah can ayeuna kukula di perangan Muhammadiyah zarah boingeun makamna geus bagus Mama Sujai lain letik-letik jelema anak nama zarah di Muhammadiyah atuh sah ai kitu mah mamana luhung anakna boga yayasan can sabaraha tah mah can sabaraha batur mah jadi Muhammadiyah jadi Wahabi jadi Persib Masya Allah Karim nah keur carita ahli Allah Bahlul urang nyaritakeun Bahlul ingat ke mama-mama nu area di urang Masya Allah ulang lamun nyaritakeun Ki Muhyiddin ilmuna dina impianana kan hebat abah kula sok ngadengengkeun harita teh cenah masantren ngan biasa bae kabelah dieuna ngimpi dina impian teh kapanggihlah jeung hiji kiai wali Allah akhirnya dibere cai jadi pinter Ki Muhyiddin berarti adina kiai di dieu Madin apa lanjut kakaknya tuh babak kula mah pan di ditu di kosami masantren nah kabelah dieuna ngaji Samarkondi abah teh di Ki Muhyiddin teh kapan keluar Masa TV atuh mantekna luar biasa beuh Samarkondina luar biasa santri kula ge geus pagahan mantek mantek kore martil di bawa bae jeung ragajina malah mah mah begitu ngaji pan ditakrir bae takrir Ki Muhyiddin almarhum almaghfur lah mun takrir teh lain di deuleu takriranana langsung abah kula ge jada langsung kula ngaji Samarkondi ngaji sulam langsung tarana le takriran kuari mah masantren ka Wardoy masantren ka Ciberem takriran sabeca teu muat atuh magahan teh takriran nu masalah sih kan ieu carita otak bae leungit mah leungit takriranna mal magahan ngaji kunaon ieu prebe takriran leungit teu magahan ngaji Ki Muhyiddin abah jago jasa kula inget ngaji di almarhum abah mantek teh qauluhu komo cenah Ki Muhyiddin mah emang kumaha satu ketika ngaji Samarkondi poho meureun leng Masya Allah encan anggeus wallahu a'lam bishawab geus eureun penting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi kumaha ngimpina neuleuh langit bulan caang 14 tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jero impianana nyana sare turun ta bulan datanglah ka dieu plek hudang barang hudang aya sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka Masya Allah isi sanu mah sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu pemikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus we teu boga pikiran kumaha kunaon eta sapu tangan teh diasukeun ka dieu maca kitab nu kamari dek diaji teh Samarkondi poho dikitukeun tah si sapu tangan kadiekeun dibirikeun bae asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa asal maca kitab nu hese sapu tangan digadiekeun bisa eueuh nu teu bisa eta almarhum almaghfur Ki Muhyiddin tah teangan sapu tanganna di mana maksudna lamun ieu misalna maca kitab ya jangan mah hese kabeh pan atuh meureun sapu tangan ya taluk aing ka sia ya itu mah nu hese teh hiji dua ieu mah kabeh bong cek sapu tangan itu sapu tangan Masya Allah abah dongeng ahli Allah teu sambarangan komo urang nyaritakeun Abuya Cidahu Masya Allah kula bae ge ngaji ka dinya di benak hate teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin haju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jas sunnah nyaho dina fikih teh jas sunnah cara makena ge lah santri mah tugas jelas tapi kiai ngaharamkeun akhirnya nek nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh Masya Allah eta Abuya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dieu make cincin kabeh di dieu ka dieu make cincin meureun suku mun kadeuleu mah dicincinan kunyana
nyurah kikiran bae nyurah kakulade itu bisa kai guru buya kai dah nyurah ke depan buya begitu nu dibaca mah ieu surah malain kan buya kita geus kajawab geus berarti henteu teu haram ayo ka jempol-jempol make cincin eta ahli Allah mah geus katebakeun gimana cerita lain keur agul cerita katebak nebak ku kula buya kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10 daripada ngalamun sok maca yasin keur katalar keneh kuring teu maca waqiah bagi kolot jadi bege poho lamnya kunil teu katalar si ieu tabarok gitu lah osok kos kitu tah kunaon tah barang datang ka di surah ku buya bener di mobil maceknya daripada ngadengekeun lagu daripada ngobrol teu paruga atuh mending maca yasin tabarok waqiah jata mah aing berarti kan nyahoeun mantap kula sok nebak ka si ieu tah lain deui budak hayang kawin bener bae atuh naon malancrit pan ieu mancrit teu mancrit parfum ge lain sembarangan set berarti ieu bar balek dodolog ieu makan lokal tah ieu keur carita ahli Allah bahlul mah eedanan ahli Allah teh kuari masya Allah karim ngangsong kendiri lain goreng emang hese tipikal tipe wali Allah subhanahu wa ta'ala malam ieu urang di dieu ngahaolan ahli Allah nu dicaritakeun ahli Allah ku urang abeh naon urang kasinaran ku ahli Allah subhanahu wa ta'ala dongeng politik capek dongeng ekonomi teu kebedag ku urang dongeng budaya moal aya anggeusna tapi dongeng wali Allah seputar ahli Allah nyelecep kana hate siga nu edan padahal teu siga nu salah padahal teu omonganana sakecap nyata omonganana tara diatur ahli Allah mah tapi jadi kenyataan terus sepanjang masa aya bae sepanjang aya waliullah moal waka kiamat teu kudu dicaritakeun ku kula ucapan-ucapan Kangjeng geus arapal urang kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bahlul can anggeus ya bahlul loba keneh masya Allah ieu kadang-kadang nurutan bahlul si bahlul mah pandahar bae ngana mah dahar bangun aya jelema dahar bae nah ieu geus sarua ngana mah aya jelema dahar bae atuh bahlul beneran ieu mah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bahlul dipanggil deui ku raja titah ngasehatan ditanya bahlul aya teh si loba jelema waktu maneh kaluar tah ti guha henteu siga jelema aju salat bae eta naon maksudna cek bahlul cinta Allah tilu rupa hiji cinta Allah cinta datang ka kaedanan geus di mana bae iraha bae pasti ibadah nu nyana resep deuk salat bae deuk puasa bae deuk maca Quran bae deuk zikir bae urusan nyana moal aya waktuna sebab teu kakurung ku bulan beurang jeung peuting ku waktu itulah cinta Allah datang ka kaedanan majnun lillah nomor kedua ku anfusakum wa ahlikum naro sieun ka neraka mantap ibadah teh sebab di neraka teh aya kalajengking neraka sebab di neraka teh aya kalabang neraka di neraka teh aya orai neraka hartina diciptakeun tina seuneu berbagai hewan-hewan nu urang sieun diciptakeun ku Gusti Allah tina seuneu sanggup urang ka neraka model kos kitu kakaraku kala dunia ge kakaraku kala jengking dunia kakaraku kalabang dunia urang geus sieun komo engke diciptakeun tina seuneu ku anfusakum wa ahlikum nar aya jelema ibadah ka Gusti Allah sieun ka neraka nomor kaduana ibadah ka Allah resep kana surga salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar cek kibahlul kasalametan keur aranjeun kabeh salamun alaikum bima sabartum ku sabar di alam dunia dibere gering sabar jati Allah dibere sehat sabar jati Allah hartina pakai ibadah bae ka Gusti Allah sabar tina maksiat ditinggalkeun sabar dina taat terus bae bima sabar tuh fani ma uqbadar surga pang bagus tilu rupa bae sakitu hirup mata cinta ka Allah teh nomor kahiji cinta ka Allah majnun lillah
eta manggis hese caritakeun. Nomor kedua cinta ke Allah teh sieun kana narakana. Nomor katilu ibadah ke Allah, cinta ke Allah, resep kana sorgana. Pilih ku Tuan Raja dek nomor hiji, dek nomor dua, dek nomor tilu akur. Nah nu mantap kiai-kiai peuting hararudang eta teh naon? Mungkin resep ka sorga, mungkin sieun ka neraka. Urang milih nu mana? Urang lamun nyaritakeun seputar ahli thariqah Ki Abdul Karim, Kiai Asnawi jeung sajabana eta mah jelema geus lain sambarangan. Ki Abdul Karim pan bisa hiber ti Mekah ka dieu. Ieu ge kadang-kadang hiber. Pernah nyana hiber nurutan si Asnawi set anu ngajepret ragag. Mentak lamun ieu da dibuka pitak loba di dieu urutkeun. Eta bagus tuh caritakeun mantak Maulana Hasanuddin di ziarahan atuh panahin sambarangan jelema itu Syekh Syarif Hidayatullah wali sanga eta mah anu majnun lillah dongeng nangis maraklum. Ieu bae tingkatan kedua urang mah cinta ke Allah, ibadah ke Allah, sieun ka neraka eta ge geus termasuk. Katilu urang ibadah ke Allah, cinta ke Allah, resep ka sorga. Nah mudah-mudahan orang kabehan kumpul di kahibur ku dongeng-dongeng ahli-ahli Allah, ku dongeng wali-wali Allah, supaya orang bisa mawas diri introspeksi. Urang nyaritakeun bahlul bae muhasabahna encan didongengkeun. Dan selalu lobah pisan dina kitab-kitab thariqah caritaan bahlul. Nah ieu mah ala kadar sakijang mengenang ahli-ahli Allah malam ieu ulah disangka Kiai Yusuf, Kiai Madin, jeung kiai-kiai terupak sinang haladir sebenarnya. Haladir. Nu nyaho nu hadir da atuh ahli Allah. Jaki bahlul ge pernah ngajakan babaturan ka kuburannya nama ngobrol panjing ahli kubur. Lain zarah, urang mah zarah ila hadratin nabi, ila ruhi. Urang mah kitu. Bahlul mah lain. Kumaha kabarna? Baik-baik saja. Mungkin ngobrol jeung ahli kubur teh ya. Ngobrol kumaha kabarna si anu, kumaha kabarna si anu, nyahueun. Masyaallah Karim ahli Allah. Madaki Hairun abah kula putra abah kula putra daun kirom likir putra Ki Hairun mah liwat bae ka lembur eureun aya ahli teluh di dieu kajian kumaha ge kaambeul teangan kunyana sia boga ilmu teluh henteu aku sia piceun ilmu teluh sia ih teu cara kumaha sumpah ulah make sumpah-sumpah sia dilanat ku Gusti Allah. Ya Allah kiai banyak kula kudu susumpahan ka dieu sia ka dieu sadia cekel leungeunna kala luar getih ti unggal pori-pori ngaku sia kita kiai kaambeul tuh sia ge iya mun liwat ka lembur bangun aya jahe di wah kaambeul wah iya bahkan SMS tadi geus aya di goblok sia mah masyaallah ieu mah ahli jurig berarti kan. Lah urang lamun nyaritakeun ahli Allah tergugah hati urang beuh komo nyaritakeun Baghdad Tuan Syekh Abdul Qadir bisa ngahudangkeun bisa ngahirupkeun hayam teh ya ulah-ulah ki bahlul ulah ki urang Tuan Syekh Abdul Qadir nu sejen pararisa kula lamun nyaritakeun aya babna saha wali nu bisa ngahudang-hudang ngahirup-hirup nu pararaeh boh manuk boh hayam boh kuda boh wah eta kitab la pohara begitu dibacaan Masya Allah Karim. Iyalah tipikal ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Kumaha sih hayang jadi kos kitu beteung dijaga ulah sok ngadahar duit ti polisi sakitu bae emang kunaon kitu lamun urang ngadahar duit ti polisi engkena urang teh di jero beteungna aya nu maen priwit dan lain-lain sebagainya lah geus arapal ieu sakadar hati-hati bae komo di akhir zaman capek teu kudu wiridan sebenarnya ngajagaan tina eta bae ge insyaallah kurang boga ilmu hayang manfaat teu kudu wirid nanaon teu kudu ngajagaan kadaharan ulah ngadahar duit nu kos kara itu insyaallah capek pas kitu teh capek masyaallah Karim nu urang mun nyaritakeun kiai ulama nu mantak hararebat hebat teh lain bisa hiber lain bisa nepak sancak hebat teh manfaat ilmu ngajaga kadaharana komo kiai proposal mah nanaonan nanaonan teu salah ngan teu jadi ahli Allah teu salah
ngan sakadar neangan ilmu jadilah ahli ilmu ilmiah atau bagus ya mah keur carita ahli Allah pan lain deui. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang doakeun almarhum almaghfurah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, mudah-mudahan dilegakeun jeung dicaangkeun kuburanana, keluargana mudah-mudahan dibere kuat neruskeun sepak terjang almarhum almaghfurah sehingga bersinar sanajan deket pasantren batur. Oh masalah itu kan pasantren keneh, pasantren gering zahir batin mah. Dah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dibere naimul qabri ku Gusti Allah. Kitu keneh guru urang Ki Madin Kiai di Rumpak Sidang teguh disebutan jeung guru-guru urang sekaligus mudah-mudahan dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang kabehan murid-muridna jeung pecinta-pecinta guru urang mudah-mudahan kasorot ku nur ilahina, urang mudah-mudahan bisa cinta ke Allah jeung ngeunaheun ibadah akhir hayat urang, mudah-mudahan husnul khotimah di barokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana ka urang dieu nomor kahiji nama atuh kula masa urang dieu bae jeung sering kaparangi jeung urang-urang dieu nya jeung ulah aya sekat-sekat urang jeung urang teh. Adapun kula keur ngomong jang sakadar ngagugah hati belah dituda supaya orang bisa bentak ningali Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadzal ma'na lanatbi'ina tasaykilah man hamala ba'du ahli ilmi mengamalkan setengah ahli ilmu hadal hadis ayakil hadis wa qala akharun dan mutasabbaqa mawanil kabih minal ulama saking ulama yang lafau zakat syariatun wa muqaddaratun mutawi zakat iku kandang syariat langkang dan pastiakeun wala yumkinu tadyaru kharasiha wa nisabiha dan orang ingkana rakum pengarabah kharasiha taksiran zakat lan nasab zakat wa innamal mana lana min pastina wa taymanana ayakhudhal kharisuna kuyen tangala sapong kang naksir kada zakat ing zakat wa yadau lan inda kharisun kada sulusaha ing seperteluna zakat aw rubu'aha atawa ing seperempat zakat minal usyuri saking sepersepuluh fariqahu darapan yang tahmisahakan ing sulus atau darapan yang ngabagiakan ing sulus Rabbul mal sapatangan dana harta binasihi kalawan ngawaka Rabbul mal langsung kumanehanana sulus atau rubu dibagikan kasaha ala jiranihi ngatasa pirang-pirang tetangganya iya Rabbul mal wa qarib hilang pirang-pirang karabat ya Rabbal mal wa man yatadalan wong kang biasakeun yang nyautahumin dan wa kana nasiman wa man yatadalan wong kang biasakeun ya Rabbal mal ya tahun ing dan wa kana naman wa hadza aidan bihi rizqun wa hadza lam yataiti ma qalahu ulama aidan min bihi dalam kurikun walas biarbabil amwal kalawan pirang-pirang kang ngandana harta wajbahin lan pirang-pirang kang ngandata ing arbabil mal ngai nusuk ngaji main itu ngaji ngeunnaon lagi lalan cobakeun gimana hadis ing dalam mana hadis coba dan cobakeun bahaya terga kadrana wa kul rabbul mal enta ninggal itu yang meninggal itu keberbahaya kulub ya kharis yang kira-kira barang kang mengandung masa patangan wa harta wa ahli lan ahli Rabbul mal min najarabihil lafu kala saking barang kang melakukan masa pa'al al-papang urbadat fi hajatin dalam hajatilahi maring kharis para yakhrusu maka orang naksir ya kharis wal arjahu la mutaikal arjahan lil hadis ikun mungkin hadis alal mana lawalinya tes mana kang awan asa pasaran
Lianna hudu ayyudahu kana satana kalaku adaikum watakan awal riwayat Jabir. Apa riwayat Jabir radhiyallahu anhu panilar penuh saking Jabir min mayaqat tadi saking barang kang watakan yang takhfifa ing yang tengakan prokharsi ing dalam nafsir atalil labzu wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim wa inna sabban libati hadrati sayyidina wa malana jaisil azab satuhuna turunan ibu Hadrah Gusti ingsun sadaya wa maulana tegese Gusti ingsun sadaya kang berpangkat gaus raja wali ngaranna gaus beda jeung raja wali citra al-gaus al-azam as-sayyid kang dadi kepala Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala ala hadhihi as-surah ingat saykila iki gambar atau rupa ye turunan indung tuan Syekh ye runtuyanan wahu lan utawi nasabiku as-sayyidu Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu qaddasa sirrahun nuran moga ngabersihkeun ya Allah injraatini iya Abdul Qadir kan bangsa cahaya pangeran hiji Abdul Qadir itu putra saha Ibnu Sayyidah Abdul Khair kang dadi putra lanang Sayyidah Ummul Khair amatil Jabbar saha Fatimah nyatane Siti Fatimah bint Sayyid Abdullah Suma'i Az-Zahid Fatimah bint Sayyid putra saha Ibnu Sayyid Abi Abdullah kang putra nang Sayyid Abi Abdullah Jamaluddin Muhammad putra saha Ibnu Sayyid Mahmud kang putra nang Sayyid Mahmud putra saha Ibnu Sayyid Abil Atta Abdullah putra saha Ibnu Sayyid Kamaluddin Isa putra saha Ibnu Sayyid Al-Imam Abi Abdullah Alauddin Muhammad Al-Jawad kang putra nang Sayyid Imam Abi Abdullah Alauddin Muhammad Al-Jawad putra saha Ibnu Sayyid Al-Imam Ali Ridha urang ziarah ke di ditu tah ke makom Alauddin Abi Abdullah Alauddin Muhammad Al-Jamarending Abi Sayyid Imam Ali Ridha wow kuburan rame luar biasa wadrasah Ibnu Sayyid Al-Imam Musa Al-Kazim jajalanan orang ke Marutul Kuruhi terus wadrasah Imam Ja'far Shadiq di dunia makom Sa'adai bil Imam Muhammad Al-Bakir Sa'adai ibnul Imam Zainul Abidin Ali Sa'adai ibnul Imam Muhammad Hussein ialah syahid Karbala wah makomna pohar di sanjung-sanjung di Karbala putra saha ibnul Imam Al-Hammam Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu muga lilar pendu safallahu saking Sayyidina Ali wa anhum lan kasakin kabeh ajma'in sakabeh wa ba'du jadi lamun kurang dihitung ti bapa 13 turunan jadi ti Sayyidina Ali ka Tuan Syekh Abdul Qadir 13 ti ibu ti Sayyidina Ali ka Tuan Syekh 14 jadi nama jadi wali ke puguh binna jelas binna Ibnul Karim jelas orang makan aya Cisengluan aya Ahok urang sakit deres urang iman ke Allah pohara lain deres letik urang oh Masya Allah
Urang lamun bin asana aya teu puguhan bin tapi geus keun bae tambah bin ieu malah aya nu kieu ente bin za bin anu ai bapa ente putra sa teu nyaho aing ge aya nu teu nyaho aya nu memang bener teu nyaho aya nu nyaho tapi ditutup sebab baheulana tukang cimplong pokoknya disebut-sebut mah bapak kolot yang eta mah aya tanu kitu tapi itu biasanya menurut disalamatkan ku Gusti Allah jadi pemimpin mulus tetapi tetap baik orang mah bersyukur ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ing dalam sarusane mazkur minal basmalah walhamdalah wa nasab minnal walid wal walidah falamma bakal ngucap ingsun kadue sira kabeh maka yang musamangsana yang asyraka man qabati iku kang leuwih melayani kemuliaan karunia kang mulia wa ajalla martabati lan kang leuwih agung-agunge pangkat wa abha madkharati lan kang leuwih agung-agunge atau mahal-mahale simpenan kemuliaan maksudna simpenan kemuliaan wa anfa matjaratin lan kang leuwih manfaat banda dagangan bihi karena kalawan ilmu yatawassalu la ala shawab yatawassal narima tepung la ala shawab sina ganti ku shad yatawassalu narima tempung yasiwa ila tauhid rabbil alamin maring nauhidkeun ing pangeran alam kabeh wa ila tasdiqi anbiya'ihi lan maring ngabenerkeun ing pirang-pirang nabi Allah wal mursalin lan kang diutus kabeh shalawatullah alaihim ajma'in tawi satya rahmat Allah kang ngagungaken iku muga tetep ing atase anbiya wal mursalin ajma'in sakabeh sal ulama umat kadadi sapa ulama khasa ibadillah iku pirang-pirang kang tangtune pirang-pirang hamba Allah kang tangtu pintere maring Allah maksud khas alladzina jitabahum ila ma'alimi dinihi nyatana wong akeh kang milih Allah hum ing alladzina maring pirang-pirang teteger agama Allah wa hadahum ilaih lanudukum ya Allahum ing alladzina ilaihi maring Allah wa bimaziyatil fadli asarahum wa asfahum lan kalawan kurnia Allah milih ya Allahum ing alladzina atau ulama wa asfahum tegese milih ya Allahum ing ulama wa hum wanata ulama warasatul anbiya iku pirang-pirang kang ngawaris ing pirang-pirang nabi khulafaun pirang-pirang kang ngagenteni ing anbiya wasaritul mursalin urafai lan sakehe kepala ning mursalin lan pirang-pirang kang ma'rifat mursalin gemaga Allah taala kaya oleh ngadawu sapa Allah ing ayat summa awrasna wallahu a'lam bimuradi falamma kana al-ilmu barang ditilik-tilik ditaliti tentang kemuliaan di alam dunia nu bakal nembus ke akhirat ternyata ilmu cerita karamean dunia numantak di Jakarta aya hotel menjulang tinggi ilmu tadi numantak aya jalan di tingkat
ilmu teh nu mantak ieu di pinggir-pinggir pantai di Bali gara-gara ilmu nu mantak jalan raya sakitu hararebatna ti hebat datang ka teu hebat ilmu nu mantak ku hari Profesor Ambalaya ge di Indonesia Doktor Ambalaya datang ka ku hari di urang loba jasa nu pinter tina pangaruh pinter terjadilah keramaian dunia, diskusi di mana-mana, ceramah di mana-mana, kendaraan Ambalaya, baheula mah kendaraan dengan sakadar motor, sepeda. Tadi namanya sepeda haju ningkat karena motor tetap make gogoes. Aya bensinan, atunya nate aman bensinan digoes. Belah dia nariuh amat caknya lah maning motor beneran. Belah dia aya sekupi dibabagikan ku gubernur ke Haji Puloli ke Habib Rojak. Aya nu izin jasa diumrahkeun kiai diumrahkeun izin cokot duitna bae. Pajar teu naon meureun. Umrah mah izin ka beja cenah lamanya kiai diumrahkeun. Tarima mah tarima cokot duitna. Aya ku ari jelema ge. Di mana? Di tukang. Saha lah rahasia mah ramai dunia teh kan ramai dunia ramai lamun eueuh jelema bajidor mah ramai nu ngaramekeun dunia teh jelema bajidor ngadoana ge segala ping-ping mulus oh macem-macem eta teh ngaramekeun dunia nu geus kitu. Tamangan sakadar pelengkap. Tapi ternyata horenganan tina karamean-karamean eta teh supaya dikaji. Pengkajian anu nomor hiji mah supaya nyaho ka Allah. Horeng jelema boga ilmu jangan ngaramekeun dunia teh ilmu namati Allah. Horenganan jelema jangan ramekeun dunia ngabangun ieu ngabangun itu ilmu namati Allah. Horenganan ieu jadi lurah jadi RT jadi bupati kabeh gubernur kabeh ilmu namati Allah. Horenganan ilmu nu mahal nama ilmu nu paranti nganyahokeun Allah. Nu jadi sirrun min asrarillah. Maka cekuan barang ditilik ternyata al ilmu asrafa manqobatin barang ilmu itu jadi pangmulyana kurnia sangat bernilai mantak bahasa naga manqobah kesempurnaan ilmu ma'rifat disebut manqobah. Habib Abdurrahman ayam manqobahan, Habib Ali ayam manqobahan, Syekh Abu Hasan Asy'ari ayam manqobahan. Tapi coba mantan bupati urang jin manqobah. Disengsarikeun. Misalna, wa hadhihi risalatun fi bayani manqobati Presiden Soeharto. Seserian kabeh ge jelema. Ieu risalah ngaritakeun manqobah Presiden Soeharto. Wah Wajelas kiai-kiai salah nujukeun manqobah mah kamulyaan ahli marifat ngaranna manqobah. Jadi orang lamun dijieunkeun buku hadhihi risalatun ieu kitab leutik fi bayani manqobati Presiden Soeharto buat mertelakeun kemuliaan-kemuliaan Presiden Soeharto fi awali kitu darjati presiden ilal mut. Timimiti jadi presiden datang ke modar. Diceritakan malaku kita paling memilih Habib Rozak Pudoli anu sok diberean bae gitu tah paling diborong gaji pendi dibagikan gaji Firdaus katanya bangsa jeung bangsana bae gitu Masya Allah karim ieu ilmu ternyata asrafa manqobatin wa ajalla martabatin pangagung-agung pangkat ilmu jelema teu boga ilmu mah di muludan paling ge dihareup dibere aqua seneb beuteung nya peuting mulaina datangna ya peuting ka 3 panggung Pak
Mulaina jam 12 dibere aqua seneb balik mulu dan lain menang karomah jeung mujizat nyari betung ya gara-gara aqua ya sebab naon bodoh ja inu pinter nama pan barang datang kadinya susu kopi nyanak panas menta es ngerokokna lisong kiai rokok lisong pohara jasa sebab naon aya ilmuan aja pakai takabur kunya ilmuna beres pokoknya mah ilmu mah ajalla martabatin lamun urang daek jualan mulia anggeus eta dina ngaji amin ngaji jurumiyah ngaji alfiyah dahar maklun balik ka imah jadi kiai wah bae jelema ngiaikeun yai jol bae bupati ojol cak bupati kemuliaanna ku aing nek dimangpaatkeun supaya naik ka panggung hidup ismet supaya kitu aya ku di jalemana supaya hidup teh dijual mulia teh jangan sekadar jadi bupati jangan sekadar jadi gubernur nah eta jelema nu sanggup ngajual kamuliaan demi dunia delekeun di akhiratna tapi lamun kieu mah nagara kan lamun do pamimpinna hese geus aing mah teu maksud dibere aing mah demi bangsa demi umat demi negara emang peduli ka jeung hukum mah lamun bupatihan kene saha nu ngatur lamun gubernur mah saha nu ngatur tanpa dibere aing mah siap peduli eta mah masalah kos kitu mah kudu tama kos kitu mah nu bahaya ge jual moya sing ada tah setik mah engke tampil lagi beda nu ieu mah lillahi taala jang kemulusan bangsa jeung negara nu ieu mah lain deui asal dibere hidup asal teu dibere hidup mau kemana Betty suara beda suara tapi lamun beneran demi bangsa jeung negara urusan bener jeung teu bener sama urusan nyana aing mah pokona perlu pamimpin bae geus lain deui suarana ge hidup dibere loba hidup dibere letik hidup kos Habibnya nama kadi itu baik pendopo nyana biasa sebabnya nama peduli maksudnya minta jatah aduh ya Allah ya saya mempertahankan mulia sementara kemuliaan eta mah kanti Allah numantak Allah ngamuliakeun kana aya titipan Allah aya naon aya ilmu Allahan Al-Quran aya di otaknya na hadis aya di otaknya na fikih aya di otaknya na tauhid aya di otaknya na nang Allah dimuliakeunlah ku Allah sebab Allah ditipkeun muliakeun dijual kemuliaanna pakai kampanye delekeun moal aya nu ngaji hiji-hiji aja aya cenah kiai sabaraha 10 ngan tihang masjid 8 jadi 10 dalam masjid dalam jadi 2 berarti masjid 10 aja yang masjid. Wadhawa baratin paling mahal na harta simpenan. Deui harta nu paling mahal simpenanna. Ilmu. Di mana bae ilmu mah bisa dikembangkeun, di mana bae ilmu mah bisa diboro, di mana bae ilmu mah bisa diteangan. Cicing ahli Allah, ahli marifat di gunung, jelema bakal ka gunung. Cicing di leuweung, jelema bakal ka leuweung. Cicing di kota, jelema bakal bring-bringan. Sebab lawan aya rahasia Allahan anu hese di jagjelagna titipan Allah. Sing hati eta teh ulah dijual pakaneangan dunia. Yalah abha maqat wa anfa majaratin panglawi manfaat-manfaatna banda dagang. Artina seakan-akan ilmu nu aya di jero hate ilmu Allah ilmu ma'rifat nu aya di jero hate ieu teh mangpaatna pohara jasa lir teu beda jeung barang dagangan jelema kabeh memboro ketika di nyana aya gula sementara masyarakat butuh gula di mana bae bakal diteangan lantaran gula aya di nyana datang dagang madu kemudian jelema baru tuh madu sebab ieu jelema aki-aki kabeh ieu teh barang geus teu mahar udang butuh madu diteangan sanajan hayang nyandung ya Habib Rojak geus kanyahoan tanagana bere coba orang Lampung coba ge
parawan misalnya bere ka Habib Roja kurang Lampung parawan kan menang sabulan pasti laporan ke Dek Kiai kunaon minta cerai bae lah. Ditanya emang tebogo lain masalah tebogo, emang kurang napakah lain masalah napakah, emang kurang kendaraan mah aya aja pan hayang dicerai lah itu rahasia geus kanyawan kurang. Atuh geus teu bisa aja teuingnya na menta ping-ping mulus ge moal beres aja hukum hage. Nah anfamat jaratin tah jadi ilmu teh pohara pang mulia na mantobah pang agung na martabat pang mahal na mafkaroh pang manfaat na barang dagangan mencara barang dagangan nah barang simpenan paling manfaat paling luhur paling agung ilmu ma'rifat. Deui gua jenting orang jadi profesor kajenting orang jadi doktor kajenting orang jadi direktrendes kajenting orang wow pangkat jeung predikat aja ilmu marifatan mah nol gede ilmu marifatan mah nol gede ilmu pikirnya sakadar macek-cokeun perhilapan kajenting jago ilmu pikir paling nyana nyaritakeun cek sapai maki maliki maki hambali maki kitu bae salilana nyaritakeun tentang nyana jago ilmu kalam paling nyaritakeun tentang wujud kidam bako mukhalafah melalui ilmu mantek di munazarahan nyana neangan dalil iyalah nasna iyalah mantekna di munazarahan ke paling ngan sakadar ngabobo songut nyaritakeun tentang usul fikih nyokot tina istinbat ieu teh di istinbat nyokot dalil tina Al-Qur'anul Karim ieu teh tina aqimus shalah dicokot kurang amarna al-amru idza taqan sirafa ilal wujud geus bae dicaritakeun tentang panyokotan wajibna salat tina aqimus shalah didalilat ngan syukur sakitu riwayat teh nyaritakeun ilmu siasat tentang kitu pengaturan negara tata cara di negara teh aya pemimpin aya bawahan dan lain sebagainya supaya rapi ngan sakadar sakitu tapi ketika aya ilmu ma'rifatullah wa rasuluh di jero hatena adem negara adem lembur adem tempat moal aya nu bisa macek-cokeun ilmu ma'rifat mah sadunya ilmu ma'rifat membalik cek-cokeun antara arif billah jeung arif billah saling menghargai jeung nyanalah anu nyaho la ya'rifu wali ilal wali jeung wali pasti silih salam pasti silih doakeun sebab naon sarua rohna pada ka Allah kajenting di dunia orang Turki ka Allah make perjalanan thariqah naon akur urang Yaman ka Allah make perjalanan thariqah naon akur urang Baghdad ka Allah make perjalanan kumaha akur orang Indonesia dekat Allah maka perjalanan ketika gesusul ilallah eta mah jalan-jalan eta mah ditinggalkeun akur iyalah rahasia Allah sirrun min asrarillah ketika ilmu teh seperti kitu sifatanana cik tuan sahabul qadir coba geraga ieu deui tawassalu ila rabbil tauhid rabbil alamin lantaran ku ilmu teh jelema bisa usul kana nauhidkeun rabbil alamin jelema bisa nauhidkeun ka Allah ku ilmu jelema bisa usul ka Allah ku ilmu jelema bisa dedeketan jeung Allah ku ilmu eta lah jelema bisa nauhidkeun kana rabbil alamin sehingga alam ieu teh kadeleuna eueuh nu aya teh ngan sakadar nu nyieun alam kok bisa kos kitu teh ilmu dimimitinya nama santren di jero pasantren manehna terus baik itu ngaji terus ngaji alat ngaji fikih dan lain sebagainya kuari ngaji tauhid wujud kidam bako eta teh sakadar ngaji lisan doang titik koro keluar doang nah kuari mah bisa karasa wujudna Allah teh anu kamari ieu makan nyaritakeun tentang wujudna Allah di dalilan ayana Allah teh dalilna lantaran aya dadamelana mustahil aya dadamelana nu ngadamelna eta mangan sakadar bau sungut kuari mah karasa ayana Allah gerak teh di Allah sebab Allah teh al-mutaharrik deuleu urang deuleu Allah denge urang denge Allah cium urang cium ambe urang ambe Allah teh geus hese kos kitu mah
di mana tuh pancak ke kanjing Nabi la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba wa idza kuntu ahbabtu kuntu ainahu wa lisanahu kada tak itu cak Gusti Allah hadis ku sing ngajelaskeun la yazalu abdi teh eureun hamba kaula yataqarrabu ilayya dari bas deketan ka kaula bin nawafil ku sunah-sunah berarti geus ninggalkeun carita nu wajib geus dicaritakeun ku ari manusia seakan-akan wajib tahajud seakan wajib duha seakan wajib zikir seakan-akan wajib weh geus pohara jasa ya taqarrabu ilayya bin nawafil cek Gusti Allah deus ya dibere ku aing ibadah wajib tapi ngaleuwihan datang ke bebeakan segala rupa dikorbankeun ka aing hatta uhibbah sehingga aing cinta jasa kasih wa idza kuntu ahbabtu di mana aing geus cinta ka anjeun kuntu ainau mata sia mata aing walisana lisan sia lisan aing eta si kumaha sih piharteunana tuh anu teu mondok mah bingung nu teu mondok mah bingung anu mondok mah sarua bingung lamun eta bahasa ngabahasakeun mata sia mata aing ceuli sia ceuli aing leungeun sia leungeun aing berarti atuh naon nu didelek ku sia eta teh ngagerakeun aing dijaga ku aing mata sia sebab bele sia kecep sia teh eta teh dikecepkeun didelekeun ku aing dijaga moal didelekeun kana dilarang ku aing denge sia denge aing sia bisa ngadenge teh tinimiti ceuli sia nangieun aing denge nage denge anang aing ku ari ku aing didengekeun kana naon dipake karida ku aing leungeun sia leungeun aing moal saragap-ragapna leungeun sia teh leungeun dijaga ku aing nu mantak lamun teh dijaga ayana di nabi maksum ngaranna lamun teh mah dijaga ayana di lain nabi mahfuz ngaranna geus moal aya nabi masiat sebab maksum moal aya wali masiat sebab mahfuz kulantaran hese dijaga teh di ngaranan bae jelema haji mahfuz ai prak dihareupeun orkes mahfuz ongkoh ngahiji di dinya mahfuz soleh mukmin joget gabeh nah ya menganyahukeun nauhidkeun rabbil alamin naon ilmu wa ila tasdiqi anbiya'ihi sebab ku ilmu bisa ngabenerkeun ka para nabi Allah urang dongeng kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti sorga gara-gara nafsuna ditumpakan ku setan urang ulah nganahana nah Gusti nabi teh bisa kagoda padahal mah nabi padahal mah rasul padahal mah nabi kangjeng Nabi kok kagoda ulah ngomong kitu sebab lamun kangjeng Nabi Adam teh diturunkeun moal aya sia iku gara-gara kangjeng Nabi Adam turun ka dunia aya hulu sia aja urang dibere nafsu ku Gusti Allah nafsu teh aya anu kudu dipicieun anu kudu diayakeun ieu teh pan aya nafsu birahi mah ku Allah teh henteu dieueukeun diayakeun urang lamun cacak urang eueuh nafsu birahi teu bogoh urang ka awewe atuh moal anakan ieu nu mantak barang ditanya ge Habib Rajab sabaraha anak 25 nafsu eta berarti teu meunang datang ka imah ceklak teu meunang datang ka imah ceklak kadangena pamajikanna teh reuneuh deui kunaon eta nafsu birahi diantep ku Gusti Allah nu eta mah mun urang eueuh nafsu birahian atuh moal aya nu neruskeun agama je nu ulah go so teh nafsu nu mangan ulah nafsu ammaratu bisu cahaeun nganyahokeun pernafsuan ilmu di mana ilmuna ti kangjeng Nabi ai kangjeng Nabi ti mana ti Allah Gusti Allah mere ilmu ka jero hate hambana culusuk sehingga nyaho kana Rabbil alamin ditauhidkeun Rabbil alamin artina tauhid Rabbil alamin teh tauhid fil afal tauhid fil sifat tauhid fil asma tauhid fil zat hiji tunggal afal dengan sakadar Allah boga afal kecuali Allah wallahu khalaqakum wa ta'malun Allah ngadamel anjeun jeung pagawean anjeun lain sekadar dibahas pakai ilmu tauhid karasa ku jajantung hamba Allah nu dipilih sebagai wali nu boga asma kecuali Allah seluruh asma ditauhidkeun hanya Allah lamun kurang ditaliti kabeh ge moal kaluar ti asmaul husna wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus sampai ka ditu geus lamun kabeh asmaul husna atuh nempel asma-asma Allah di dinya ketika nempel asma-asma Allah di dinya teh kadeuleu nu katempelan nu kadeuluna asma Allah oh ternyata asma kecuali asma Allah
kitu kene sifat kan panjang ceritana ieu mah secara global na bae geus lamun kuari geus kanyahoan apal teh nu boga apal ngan Allah nu boga sifat ngan Allah nu boga tauhid nu boga asma ngan Allah kaharti apal Allah bakal kaharti sifat jeung asma Allah ketika kaharti asma jeung sifat Allah bakal kaharti zat Allah ketika kaharti zat Allah horeng tunggal ieulah tauhid rabbil alamin. Hayang datang ka rasa kadinya teh kudu leuleungan heula dahar kudu sakumaha uklal marbo jelema sehat hayang ka Allah kudu daharna kos jelema gering ndek ka Allah tapi daharna kos bajidor mah beres daharna kudu uklal marbo libasna kudu libasal marbo pakaian kudu pakaian kos pakaian nu gering kumaha nu gering mah boro-boro mikiran pakaian nya teh saya ayana kadang-kadang pakaian ka mana-mana bobogaan geus sebab mikiran penyakit kitu kene dahar ge teh dipikiran nu gering mah kumaha ayana bae kumaha nu merena bae lantaran wir mikiran penyakit nah nu deuk ka Allah teh menggebu cinta nak sehingga cinta ka Allah ngelehkeun pakaian ngelehkeun dahar ieu mah bedejana deuk ka Allah tapi dahar pohara opor aya sate aya si hade besi ka ambo sate tuh jadi aya rumus-rumus engke geus jadi na bebas geus jadina geus usul ilallah bebas ndek kumaha ge bebas naon sebab geus jadi jenderal mah bebas sebab geus sana kelang make pakaian bagus dina pikiran sakilang make kendaraan bagus dina otakna sakilang imah bagus dina otakna duh bahaya ge imah bagus pakaian bagus dahar ngeunah ieu teh aya di otak sehingga dihaya dinikmati etan ulah wah cenah kiai asana nu kiai pakaianna bagus batusnya mah ka aing bae sih emang saya dasarnya ayo juga ngomong sih ada aya masa-masa suluk aya masa-masa usul atau emang ngeskos gitu orang jadi abri ge lempang ti mimiti Tangerang ka Jati ti Jati terus ka ditu ka mana ka Cepatan ke lempang deui lamun nyana dingkle-dingklean lain ditulungan kapan dicarekan bobok sia lain dibuka sepatu tapi udah teger bae encan sakumaha sebab naon jam perang haus lain dibere cai lain haus cara cacalangaban ke rasakeun beuh pohara nu mantak abri mah galak jasa ge ka masyarakat sebab nyana baheula dididik ke pohara jasa pohara nu mantak kuarina teu meunang salah saeutik tapi make adab galak ke dina tempatna make adab tetep emang abri teu make adab nu mantak negara mana bae lamun dicekel ku sipil goyang sebab naon teu pernah dididik nya tapi abri pernah dididik ketika negara dipimpin ku militer geus pernah dididik nya amis pahit peuheur hasilna geus karasa ku nya ketika dicekel ku sipil saha bae pas kieu negara kuari acak-acakan politik acak-acakan hartina acak-acakan terencana negara teu kumaha ieu teh dibentukeunna can jelas ekonomi na encan jelas dek dikamanakeun dek dikumahakeun ieu teh apakah dek kitu balikeun deui ka agraris apa dek kumaha encan jelas per detik ieu can jelas dolar naik terus artinya dolar naik terus teh urang kuari meuli bisa kabeuli ngajual bisa untung tapi ketika balanja dolar naik deui kumaha ketika dolar naik dipaksakeun ku urang balanja saenggeus balanja ku urang dijual bisa untung tapi ketika balanja naik deui dolar deui kumaha atau amruk negara tah ngantak urang kesel kadang-kadang sok yang jadi presiden ge kieu kadang-kadang yang jadi presiden kieu atau siapa aja nak kiai presiden lain siap-siap dia tinggal kiai mah siap biasa jadi presiden boga ijazah tante tuh boga ijazah SD kuari ke mana meureun pernah kapanggih oh sapotong ijazah nah geus jadi anu ngadatangkeun kana tauhid rabbil alamin ilmu ngadatangkeun tasdiki anbiya'i ilmu ngadatangkeun tasdikil mursalin ilmu nah kulantaran ilmu seperti eta solal ulama ukhwasa ibadillah jadilah ulama teh hamba Allah nu
pinter moal aya tanding ji ulama cek mui hadena yang jadi ulama lain sia si masuk aja pede bae cek tukang ceramah aing ge lain cek kali hikmat aing lain cek ye modern aing meureun ulama mebes sama kos kitu mah cek ieu pesantren salaf meureun aing salah sia ge ngan teu aku doang saha tuh wali Allah subhanahu wa ta'ala ulama teh khawas ngebahasana ge khawas ibadillah nu mana alladzina tabahum ila ma'alim dinihi wallahu a'lam bissawab